Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih dina surat Yunus ayat katilu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu, inna sa'nyana rabbakum ari pangeran anjeun kabeh, Allahu eta Gusti Allah. Jadi teu aya pangeran kecuali Gusti Allah. Alladzi anu khalaqo geus nyiptakeun saha Allah as-samawati kana pirang-pirang langit, wal ardo jeung bumi, fi sitati ayamin dina waktu genep ayamin pirang-pirang poe. Summa tuluy Allah istawa teh mengurus. Aya nu ngahartoskeun bersemayam eta mah kirang pas margi bersemayam mah kedahna aya wujudna atanapi aya jirimna. Pan Allah mah gaib teu ngajirim, eta nu kitu bisi kalebat kelompok mujasimah. Jadi istawa teh tina astawala tegasna anu ngurus. Ngurus naon? Alal arsy kana arasna Allah. Naon ari aras teh? Eta teh alam anu kacida gedena, alam di luar alam dunia. Yudabbiru pikeun ngurus ngatur naon amron urusan, amro urusan naon rezeki manusia, rezeki sasatoan, rezeki naon bae anu ngarayap di muka bumi ku Allah diurus atur rezeki jeung sagalana. Mame syafi'in teu aya tina anu bisa nyafaatan ila mimbadi kajaba mimbadi satina saatosna idnihi izin Allah. Jadi teu aya nu tiasa nyafaatan kecuali tos aya izin Allah. Zalikum ari itu sagala urusan kum anjeun Allahu Allah anu ngurus ngaturna. Saha ari Allahu teh rabbukum tegasna eta Allah teh rabbukum pangeran anjeun kabeh. Fa'budu mangka kudu ibadah anjeun kabeh hu ka Gusti Allah. Afala tadzakkarun naha anjeun kabehanana nu aya di dunya tadzakkarun teu ngambil pelajaran kana naon anu tos diciptakeun. Pan jelas bumi langit jeung sagala anu aya di dunia teh ciptaan Allah. Naha maka ibadah kasalian ta Allah. Afala tadzakkarun naha anjeun teu berpikir tina ciptaanana, teu ngambil pelajaran. Saterusna ilaihi bakal dibalikeun, ilaihi ngan ka Allah wungkul. Marji hukum bakal dibalikeun kabeh kum jami'an sakabehna, rek lemah, rek kuat, rek istri, rek pameget, rek makhluk anu jirim, rek makhluk nu gaib, sadayana oge bakal dibalikeun ka Allah jami'an sakabehna. Wa'adallahu jeung ari janji Allah neraka surga pembalasan eta janji Allah hakon eta teh bener ayana pasti teu bisa dipungkiri bakal aya balasan. Innahu sanyana ari itu Gusti Allah ya beduul khalqa ya badau nyaeta anu ngamimitian khalqa nyiptakeun. Allah nyiptakeun ti mimitian Nabi Adam duwi ka ayeuna anu 5,5 miliar nu aya di dunia eta ciptaan Allah anu ngamimitianana. Eta jalma wungkul encan nu sejena. Summa tuluy yu'iduhu bakal dibalikeun hu ka Gusti Allah sadayana
liyazi pikeun narima balasan alladzina amanu kajama-jamnu iman wa amilus solihat jeung nu bigawe amal soleh bil kisti kalayan adil. Keadilan mah dangke di akhirat, di dunia mah sesah milain keadilan. Walladzina kafaru jeung ari jama-jama anu kafir lahum eta tetep pikeun jama-jama nu kitu syarobun bakal dibere inuman min hamim tina cai nu ngagolak wa adabun jeung bakal narima naon adab pangwales atawa siksaan alimun anu kacida peurihna bima kanu tina naon perkara kanu anu bukti yakfurun maranehanana terus-terusan kafir teu daek tobat ka Allah dina mautna teu acan tobat dina mautna masih keneh kafir bakal narima naon azabun alim azab anu kacida peurihna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mugia urang sadayana maut nyanak iman nyanak Islam ditebihkeun tina maut musyrik jeung kafir kalian urang ditampi iman Islam diberkahkeun rezeki kalian aya dina rahmat Allah lindungan Allah di dunia tug dugi ka akhirat. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim.